Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kira tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanes mung di joman tarang ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si balung tunggal karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-26. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna di suklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resepkeun asin budaya Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tinggalna waktos mangga atuh di urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh tong hilap subscribe like sadareng share-na ka media sosial kemana wae supados channel ieu langkung majeng deui tur tiasa masjian hiburan-hiburan anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana. Mitra mangga atuh urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangu. Plungpah. Para mitra kaum dangu sadayana. Mang Ohan anu aya di imah Juragan Banda. Mang Ohan sawaktu Juragan Darta arek nanyaan dititah ngirimkeun barang kana jadi lanceukna Juragan Darta nya terangga Juragan Barna. Mang Ohan oge tanda tanya kunaon Nyi Mayang arek ditanyaan arek dijodohkeun manehna ngadon di titah ini. Tapi Mang Ohang oge teu loba omong sanajan bingung oge. Di imahna Juragan Banda Mang Ohang diampihan. Ulah wakasina balik engke cenah ceuk Juragan Banda lamun waktuna Mang Ohang atanapi waktuna Nyi Mayang arek kawin kurang leuwih 5 poe deui urang bareng cenah ka ditu. Juragan Banda anu hayang apal tur anu memang menang onangan. Tinu jadi babaturanana Juragan Darta geus tangtuna bakal datang. Tapi rencanana anu tadi narek datang jeung nu jadi anak jeung sajabana rek dipertimbangkeun heula. Kumaha engke lamun sakira-kira kudu datang sakabehanana tangtu manehanana bakal datang jeung Ibu Umayyah jeung anu jadi anakna oge ngaranna Jania. Katut Mang Ohang tangtutna jeung para pengawal. Mang Ohang kakocapkeun di imahna Juragan Banda geus ampir saminggu. Dina hiji waktu pas sore Mang Ohang anu keur diuk tur ngobrol jeung Juragan Banda. Harita pok ngomong. Mang Ohan, kumaha Juragan? Teu karasa ning Mang Ohan di dieu geus hampir saminggu ieu nya. Muhun Juragan. Sakumaha anu disebutkeun ceuk Mang Ohang teh mamang pas indit ka dieu teh cenah barengan sorena arek nanyaan nyaeta maksudna ti keluarga lalaki rek nanyaan ka Nyi Mayang.
Sumuhun mah kitu pisan. Terus kumaha? Naon teh juragan? Mang Ohan eta bisa apal 5 poe deui. Bisa apal 5 poe deui ayeuna arek kawin. Nya saminggu lah di harita. Kalasan abdi teh panan di piwarang nganterkeun barang teh ka bumina rakana ya terang juragan barna. Anu kalasan juragan barna oke nuju nyarioskeun masalah perkawinanana pernikahanana Nyimayang. Oh, jadi gitu. Pantesan atuh Mang Ohang apa matak bingung cekeng teh. Mang Ohang ini tapi apa waktu anu rek ngawinkeun sakitu deui, sakitu poe deui gitu. Mun abis secara tengah aja juragan barna nuju nyarioskeun sareng anak buahna sadayana dan mereka itu saurna mah lantaran nyata 5 dinten deui cenah bade nikahkeun gitu. Oh, artina dina waktu isukan berarti arek kawinanana meureun. Sumuhun panginten juragan. Dah, wayana kitu. Wayana Mang Ohang isuk mulang. Tapi bareng jeung kami ngan jigana mah kami oge moal arek mawa pamajikan jeung nu jadi anak. Sabab jigana aya bakal aya kejadian anu aneh-aneh yeuh. Maksud juragan, nya tingalikeun engke geura. Ayeuna cenah kumaha sikepna juraga tanapi Nyimayang. Teh can terang juragan ngan anu jelas. Nyimayang saterang abdi Nyimayang tos lami sih dijodohkeun nama di ieu nama digadang-gadang hoyong di pada dijodohkeun nama tapi Nyimayangna nolak gitu. Tapi moal bisa nolak sabab kuring apal sah juragan Darta mung narima penolakan di sawai tapi keweng tingalikeun weh cik juragan Banda anu geus apal kana sikep juragan Banda anu mung narima penolakan di saha wae kaasup nu jadi anakna nyaetana Nyimayang. Para mitra kaum langu sadayana cag urang tunah heula juragan Banda. Caturkeun di tempat lain nyaetana di sawah tempatna Sembada jeung Nyimayang nu dina waktu harita pas sore Sembada anu geus nyiapkeun diri pikeun init ka kampungna juragan Darta nyaetana baya papana Nyimayang. Sanajan Nyimayang murengkeun teu mung tapi Sambada terus mapagahan ka Nyimayang nu antukna Nyimayang harita daek. Duanana harita laleumpang pas sore dina jalan satapak anu nanjak. Jalan teh lumayan bala. Da eta mah jalan paragi ka sawah hunggul komo ayeuna sawah anu memang teu pati teuing di tareang ku jalma-jalma. Nu tangtuna jalan teh barala tur gambrung. Tapi keur Sambada teu nyurutkeun lampah manehanana ka jenting sejalan kawas kitu ge. Ngan anu katingali
Nyimayang anu lempang pinuh kesang. Sabab jalan anu disorang teh tetela nanjak. Meninanggeuh nakeranan lantran posisi kampung Ciilat ayana di luhur tur di pasir. Pok sambada harita neuteup kanu geulis Nyimayang. Mayang? Kah? Mayang capek? Capek sih Kang. Kumaha pemiliran nila tuh? Tuh di bari ditu tuh hana pentak kacau tuh. Ame sakantenan teu ieu. Da panas matos. Da patos panas teuing aya namanya. Kang. Mangga tuh. Cek Nyimayang harita bari duana ngagoloyoh kana hanapeun tangkal cau. Di hanapeun tangkal jauh teh jukutna jukut laleutik. Kek duana darariuk bari neuteup ka jauhna. Hamparan sawah ti luhur katingali mari endah nakeranan. Kang. Kuraos nakeranan calik di dieu nya Kang nya. Raosna? Itu tingali Kang, pemandangan anak mendesai kitu. Meni lucu pisan. Cek Nyimayang bari imut ngagelenyu. Sambada neuteup kana curug anu memang nunjukeun ka jauhna. Sambada anu tibah imut ngagelenyu. Bener. Ngarasa manehna oge ningali hamparan sawah anu sakitu jauhna. Nya. Kaendahan ieu sadayana ciptaan Allah. Urang kudu bersyukur tiasa ningali kaendahan ieu teh. Mohon Kang. Kang. Nah, Kang tiasa yakin. Tiasa nalukeun hatena si Ama. Akang yakin. Akang tiasa nalukeun si Ama. Kumaha gitu? Cangcaya ka Akang? Sanes cangcaya Kang. Si Ama teh kacida pisan seueur anak buahna. Anak buahna sanes jalmi core-core Kang. Mangrupakeun jawara-jawara anu tos kasalohor. Teu masalah kanggo Akang. Bade jawara bade sanes. Kanggo merjuangkeun salira Akang siap nanggung sagala rupina. Nyimayang harita tungkul bari imut ngagelenyu. Ret Nyimayang harita ngareret kasambada nu sarua imut. Neuteup seukeut deg 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 deg. Duanana harita hatena darag digdug teu pararuguh. Lir ibarat bedug anu ditakol dina bulan puasa rek lebaran. Pok sambada deui harita ngomong bari neueup antep ka Nyimayang. Mayang. Teu nyangki urang tiasa patebak di dieu. Oge. Akang jujur we. Disaprak ningali Mayang di pasar sanaos ngung sareretan. Tapi Akang kantos ngabayangkeun Nyimayang dina sela waktu anu sepi. Ret Nyimayang harita ngareret asa ngarasa bagja tur bungahna. Ngade omongan sembada nu kawas kitu. Luk Nyimayang harita tungkul. Kang. Abdi oge sapatos sami we sapatos kitu. Kawit di pasar ningali ka Akang anu keur taruh. Ngaraos abdi asa caket nakeranan. Terus saterasna abdi bade kabur di bumi oge. Anu aya dina imutan abdi teh nyaeta Akang. Tur abdi ngaraos penasaran ku jalmi nu namina bada. Mata abdi penasaran teh saha saleresna bada teh. Oh gitu. Jantan salira kabur terus nuju kasaung Akang teh berarti aya tujuan oge. Luk nyet Mayang tungkul
Mana teh bisa ngajawab dah memang nya tujuan anak sebenarnya mah. Nya kabur, nya hayang penasaran saha sebenarnya jalma nu ngaran Bada. Pedah cek nu jadi bapakna nyebutkeun anu kasep pegawena teh turu kumisna naon teh ngajiripit. Jiga sireum keur baris nah gitu. Nyantos atulah. Nama orang angkat ieu. Mayang janten deg-degan kieu Kang. Tenang. Mulai naon. Kang mayang tangtos mulai naon Kang. Tapi Akang. Tenang. Akang siap segala rupina. Ulah riwang. Nyimayang ngarengang panjang sanajan apal sakumaha kemampuan anak Sambada. Tapi keur manehanana anu mika cinta tur mika nyaah ka Sambada. Jelas temikeun lamun Sambada nepi ka luka, Sambada nepi ka cedera akibat tarung jeung anak buahna si Dudung ibaratna atawa jeung saha wae. Hate Nyimayang anu geus katalian ku jiwana Sambada anu geus cik paribasana mah anu geus bisa moal bisa dionget-onget deui sanajan kumaha oge. Cung duanana harita cengkat. Sambada nyodorkeun leungeunna ka Nyimayang, gep harita dicepeng ku Nyimayang. Nu saterusna dijungjungkeun. Dari deug harita Nyimayang dari deug. Aduh. Kunaon? Sing sireumeun. Nuhun Kang. Yes, tati we sakedap. Pamitos normal deui ayu orang lama padai. Nuhun Kang. Nyimayang harita ngejet sukuna pada sakasakapeung dongko. Sanggeus ngarasa sukuna genah. Nyimayang jeung Sambada harita laleumpang neruskeun di perjalananna nu tinggal saeutik deui ka tatar pasir. Antukna Sambada jeung Nyimayang geus nerepi ka luhur. Geus nyorang kana jalan anu datar. Duanana harita leumpang mapai jalan setapak. Mapai sisi pager. Anu eta pager teh dijeuna tina tangkal kali kriya. Pager anu geus puluhan tahun tangtuna da tangkal kali kriya teh nu jadi pager geus gararedena keranan. Barang keur kitu katingali aya dua jalma anu nyerangkeun. Nu saurang mawa arit jeung sunung sedengkeun nu saurang mah teu mawa nanaon kur dogna we ngagaplek. Sanggeus deukeut anu soranga nu saurang harita nu mawa sunung harita pok nanya bari manggut nu teteh apaleun yen eta teh geuning Nyimayang. Witi mana Neng? Jeung eta bapak-bapak bari manggut. Mang Didi. Witi sawah Mang. Oh, witi sawah. Mang bade ngarit. Muhun Neng. Mangga tuh Mang. Muhun mangga. Harita Nyimayang jeung Sambada anu manggut terus ngaleos. Sidengkeun nu duaan harita ngare neuteub seukeut kana leosna Nyimayang jeung Sambada. Pok salah saurangna harita ngomong ka si Mamang nu mawa sunung. Mang Di, Nyimayang teh cenah kamari teh kabejakeun leungit cenah lain. Nya pugugen tapi ayeuna aya di dieu nya jeung diantirkeun ku lalaki meuni kasep kitu saha cenah teh. Teu apa lalaki nama saha. Cih, bakal pirameun sugan mah yeuh. Berarti Nyimayang teh kabur teh dibawa ku lalaki eta sugan mah. Nya duka tuh. Nu duaan harita senggeus teu kaciri deui Nyimayang jeung Sambada. Duanana neruskeun di lampahanana arek neangan jukut jeung suluh tangtuna. Sedengkeun Nyimayang beki jauh nu antukna jog ka sisi lembur. Nyimayang beki dagdigdug hatena sabab geus nyaho ieu lemurna, lemur Ciilat. Jalma geus pada apaleun kabeh ka manehanana sanajan manehanana teu pati apal ka jalma-jalma nu apal ka manehna. Ngaran-ngaran anak Juragan Darta nu tangtu dikenal di mana-mana.
Loba jalma nu para panggih harita jeung Nyimayang mararanggut sing dina teu nanyana oge. Loba nu neuteub oge ka Sambada nu ngarasa heran Nyimayang bisa bebarengan jeung Sambada. Anu can apal saha eta Sambada. Aya oge anu nanya ke Nyimayang ditanya. Nyimayang nemalan seperti biasana. Bekilila maranehanana geus asup ka Pilemuran ka jalan raya anu loba delman anu hartina geus pideukeuteun ka imah manehanana anu jugala. Kacaturkeun di imahna Juragan Darta sanggeus leungitna Nyimayang kurang leuwih meureunnan sapoe sapeuting encan kapanggih wae. Juragan Darta beuki amuk-amukan we ke si Dudung jeung si Ewon anu jadi sarapanana saban nanyakeun bari jeung ngageplak kana sirahna. Si Dudung nepi ka geus lieur we sirahna teh digeplakan ku Juragan Darta heuh tapi da kumaha deui. Teu bisa ngalawan ka Juragan Darta nu puguhna mah Juragan Darta teh boga pangarti anu hebat. Elmuna disiluhureun si Dudung jadi kurtiba meletet panon we. Nya kitu di si Ewon anu jadi santapan Juragan Darta anu sering digeplakan atau ditelapung bolna. Dudung. Juragan Darta gogorowan lantaran si Dudung geus teu katingali. Dudung. Cek Juragan Darta deui. Si Dudung anu memang keur aya di tukang harita ti kokorejat. Lumpat. Mohon Juragan. Cek si Dudung ngagorowan ngagorowok. Jadah siah ka dieu. Cek Juragan Darta. Tekung silila kerunyung si Dudung. Di mana sia teh? Pugun nuju ngabadantenkeun di Pengkar Juragan. Abdi kedah ka mana deui milarianana. Sabab dibongkon ieu jelas Neng Mayang teh cenah penak wae. Juragan Darta harita gek diuk teh sirik dibebeutkeun. Aram jadah. Ka mana kaburna cenah? Ka kampung-kampung daerah nu lain geus diteangan. Atos Juragan, tapi teu acan aya kabarna naon. Samali anu ti kampung pali ditu pali kulon tos uih deui ka dieu. Margi cenah teu menakan naon teh? Kabar-kabarna acan cenah kitu. Waduh, cilaka aing mun kieu yo. Aing alamat wirang di kolong catang. Kumaha aing ngomongna ka Juragan, wah mangkaning urang kawin-ngawinkeun teh geunangan. Tinggal 4 poe deui urang. Ari si Mayang nancan kapanggih. Waduh. Juragan Wahab harita anu encan dibejaan. Yen Nyimayang anu rek jadi panganten anu jadi anakna Rohimat geus eueuh atanapi kabur. Juragan Wahab dina waktu pas sore eta keur ngariung jeung keluarga besarna. Juragan Wahab indungna oge Rohimat. Harita keur ngariung oge loba anak buahna. Pok Juragan Wahab harita ngomong kanu jadi anakna. Rohimat. Mohon ama. Kumaha persiapan ilaing euy? Sakedeung deui ilaing jadi panganten. Wah kacida pisan bungahna mak. Nya bunga-bunga. Eta kumaha Nyimayangna ka mane kamari. Bager teu katinggalina. Cek jadi pamajikan anak. Bager teu bager pokona mah. Ilaing wajib jadi salaki na Nyimayang. Hardel itu. Meureunna hari boga jadi salaki teh cukup dijodohkeun kudu meureunna awewena kudu bener-bener bogoheun lain jadi pamajikan anak. Pokona ulah aya penolakan. Pamajikan anak anu memang teu satujueun. Sabab manehanana ngarti
Manehna tiba heula oge teu pati resepeun ka Juragan Darta. Lamun lain Juragan Darta babaturanana nu jadi salakina Juragan Wahab, geus tangtu manehna bakal nolak ngan kulantaran Juragan Wahab anu boga kuasa tur ngarasa babaturanna Juragan Darta pamajikanana keur bisa ngomong dina penolakan teh keur saoles-oles we henteu secara lengkap nolakna. Ngan katingali we dina paroman yen pamajikan Juragan Wahab memang teu pati satujueun jeung memang teu satujueun. Ngadenge pamajikanana ge beda manehna basa milu eta teh teu milu. Lantaran mung cenah papanggih jeung Juragan Darta. Duka naon masalahna? Duka aya masalah naon jeung Juragan Darta sehingga nepi ka kiwari pamajikanana Juragan Wahab nepi ka mung papanggih-papanggih acan jeung Juragan Darta. Umi kedaterang atuh da ka Nyimayang teh nu kacidap pisan geulis rancunitna Umi. Abeh gawe mah memang gadeulis. Tapi tinggali heula kalakuan anak pas kumaha. Ama kudu ngarti sehari si Darta kapanan. Emang nah dah mah geus apa ka si Darta? Seluk-belukna si Darta. Kawas kumaha jelemana si Darta? Ama geus apal. Teu kudu diomongkeun deui. Yang satu kitu mah kumaha ama we jeung Anjeun Rimat. Cek pamajikanana anu langsung cengkat tur ini tinggalkeun eta pi tempatana. Brug, eta kadenge kamarna langsung ngagebrug. Juragan Wahab harita ngareret sareretan. Kunaon indung maneh teh Rimat? Duh, ka ama pogo. Sok aneh-aneh wae. Cek Juragan Wahab, tapi kitu teh teu papanjangan. Pamajikan Juragan Wahab anu ngaranna Ibu Diah sanggeus nepi ka kamar harita gek diuk dina sisi ranjang. Ingat deui kana waktu ka tukang sawaktu manehna keur ngarora manehna pernah boga kabogoh anu ngaran nyaeta Darta. Darta nu memang anak jalma beunghar pernah bobogohan anu sarua kolot manehanana oge jalma beunghar. Ngan kulantaran Darta jalma anu ngaco. Keluarga manehanana memang teu satujueun ka Darta anu sahingga manehna dikawinkeun ka Juragan Wahab. Darta anu memang apaleun. Pernah Darta oge jeung Ibu Diah sanajan geus kawin ge dina waktu harita. Pernah ngahubungan ka Ibu Diah ngan pedah teu dilayanan ku Ibu Diah. Sebab Ibu Diah nyaho yen manehna ayeuna geus boga salaki nyaeta Juragan Wahab sanajan teu pati bogoh. Bekirila Ibu Diah nu antukna hamil. Tur boga anak anu ngaranna Rohimat. Juragan Darta tidinya les we eueuh. Teu kadenge caritana deui. Tapi muncul deui ayeuna Juragan Darta memang papanggih jeung Juragan Wahab di hiji pasar geus jadi bos. Ibu Diah kakara apal sawaktu Rohimat nyebutkeun manehna rek ngalamar ka hiji wanoja anu ngaranna Nyimayang anakna Juragan Darta. Ibu Diah kacida pisan kagetna. Sebab manehna nyaho lamun Juragan Darta urut kabogoh pamanehanana baheula. Aya rasa anu teu panuju anakna kawin ka anakna Juragan Darta. Tapi teu bisa majar kumaha. Juragan Wahab nu jadi babaturanna Juragan Darta jeung teu apa kana lalakon manehanana. Jelas lamun Juragan Darta mah apaleun kana lalakon Juragan Wahab, sedengkeun Juragan Wahab teu apal kana lalakon Juragan Darta jeung Ibu Diah nu jadi pamajikanana. Kawas kumaha baheula. Nepikakeun ayeuna Juragan Darta jeung Juragan Wahab teu deukeut tur nepikakeun arek ngajodohkeun Nyimayang
jeung Rohimat. Namun tema aing apaleun. Pernah bobogohan jeung Juragan Darta baheula. Ampir-ampiran aing kawin jeung segala rupana. Ting kumaha? Kang Wahab ayeuna ka aing. Cek ibu dia. Palamitra kaum dangu sadayana. Waktu anu geus nyerelek ka sore. Kacaturkeun di kampung Ciilat. Harita anu keur ngararobrol nyaetana Juragan Darta. Juragan Darta anu keur bingung lantaran anakna anu can kapanggih wae sanajan geus diteangan ka ditu ka dieu. Sawaktu keur ngobrol antara manehanana jeung anak buahna si Rudung, Ewon jeung nu lain. Kadenge Juragan Darta harita sumengor wae. Anak buahna ngeluk we. Kurang ajar. Dengekeun aing. Timimiti isukan kudu neangan kaluar daerah euy. Sabab dina waktu sapoe sapeuting si Mayang ini timah ieu tangtuna bakal leumpang anu jauh. Pok harita Ewon ngomong. Punten Juragan. Saur pemenak abdi moal kitu Neng Mayang teh aya nu nyanak. Juragan Darta kerung. Maksud sia aya nu nyanak saha? Ya panginten saha gaduh kenalan atawa saha kitu. Terus disumputkeun. Juragan Darta teu bisa ngabantah. Manehna mikir bari kerung. Bener oge omongan si Ewon. Wah gitu si Ewon. Si Ewon maksud aing si Ohan. Tah, duka tah. Jika nama bener si Ohan mah. Ieu mah pasti soalna si Ohan oge encar keneh balik ieu geuning. Aduh. Dah aing kakara kapikiran ieu teh haram jadah teh. Maneh Ewon jeung anak buah maneh. Buru-buru datang ka ditu euy. Kalanceuk dewe ka Kang Barna ieu. Mohon. Ayeuna kan? Aduh, make jeung nyebutkeun ayeuna. Haram jadah sia. Ayeuna bangsa teh. Si Ewon hari tadi geplak di pelebah tarangna. Atuh mereka ngalengak. Sanajan teu nyeri, tapi ngaran-ngaran tarak bari digeplak mah nya kumaha we ngalengakna. Si Rudung harita nutupan beungeut lantaran ngarasa hayang seuri meureun nutupan bibirna. Si Ewon anu menelik harita ka si Rudung. Lantaran si Rudung anu henteu digeplak manehna anu digeplak. Tapi antuk nama harita si Ewon cengkat. Mohon atuh Juragan. Abdi nyanak duaan we. Yo bawa. Ewon harita ngaleos nemak arek ka kampung Cimacan kaimana Juragan Barna neangan anu ngaran Ohan. Waktu anu nyerelek beuki ka sore. Ewon anu geus indit ka kampung Cimacan. Nu tinggal di dinya teh sabaraha urang di anak buahna kaasup si Rudung. Dung, kumagan? Aing kudu kumaha ngomong ka Juragan Wahab. Lamun teh mah si Mayang teu kapanggih. Ya piwarang sabar we. Wartoskeun we.
Nyimayang na anu maling gitu. Tapi cerdas guys ya. Namanya mang, abdi mat cerdasna ketika pungkur ti orok panan. Gampleng harita Juragan Wahab mah gampang. Aduh. Haramjada sia make jeung nyebut orok cerdas ya bangsa teh. Kaduang kitu kan. Mohon kan. Si Dodong nu antukna harita ditah ka tukang. Sanggeus ditampiling palebah ceulina. Deui Kang Hiung harita kadengeng ku si Dodong. Sanggeus aya di tukang harita anak buahna si Dodong harita nyera lengir. Gampleng si Dodong harita ngagampleng. Haramjada sia anjeung sirikeun ka aing sagala rupa. Nya aing lieur ieu teh. Aduh, sia Kang alah ieu. Bangsat sia. Juragan Darta anu ngahulang we miraga menang. Bingung mikiran kudu kumaha. Pang nama manehna bingung teh kudu ngomong kumaha ke Juragan Wahab. Aya pemasukan si Dodong anu nyebutkeun anakna diculik, anakna aya nu maling ku jawara kahot. Tapi saha? Sabab Juragan Darta loba musuh-musuhna. Juragan Darta teh musuhna ceuk paribasana sakuriling bungking. Ngan kulantaran pasukan Juragan Darta anu kuat. Jadi Juragan Darta tetep kuasa. Sakabehna eueun nu nyaho kalakuan Juragan Darta ka asup Juragan Wahab. Ngan anu nyaho teh nyaeta tangtuna Ibu Rodiah nu jadi pamajikan Juragan Wahab apa kana tingkah laku sabab lila hubunganana tur jadi kabogohna anu ampir-ampiran kawin ngan teu satujuan anu jadi bapana sabab tingkah Juragan Darta anu ngaco dina waktu baheula keur ngorana. Barang keur ngahulang kitu harita kadenge nu uluk salam. Assalamualaikum. Gebeg Juragan Darta harita ngagebeg sebab manehna geus teu asing deui. Eta nu uluk salam teh mangrupakeun sora anu jadi anakna nyaeta Nyi Mayang. Si Mayang. Si Mayang. Kurejat Juragan Darta harita nangtung. Waalaikumsalam. Juragan Darta langsung kahareup lantaran pantona dikunci. Barang berai. Bener eta anakna anu ngaran Nyi Mayang. Juragan Darta molohok. Nu antukna harita Juragan Darta pokomo. Mayang? Ama. Di mana Mayang? Abdi tos tira rencangan heula, Ama. Tira rencangan. Luk harita Nyi Mayang tunggu. Kalebet Kang. Juragan Darta harita nyebutkeun kalebet Kang teh kasaha? Sabab jalma kita tadi encan katingali aya jalma anu bareng jeung Nyi Mayang. Mohon Mayang. Eta jalma teh keluar tina tukangen. Maksudna tina tukangen tembok. Gebeg Juragan Darta harita ngagebeg deui wae. Ilaing. Mohon Juragan. Wani-wani sia mamawa anak aing. Nyambut wantun kunaon. Juragan Darta molohok. Dodong. Juragan Darta ngageroan ka si Dodong. Atuh burudul anakna harita dararata anak buahna dararatang. Ama. Abdi ka dieu teh diantirkeun ku ieu jalmi, Ama. Bohong. Pasti maneh anu geus maling si Mayang lain. Harita sembada kurtiba imut ngagelenyong. Juragan tiasa ngemut. Pami abdi maling Nyi Mayang. Kunaon abdi mulangkeun ka dieu? Wah, loba omong sia, pinter ngomong deuleun. Sawah kumaha sia geus beres acan. Ayeuna mah teu ngemutan beres, sawah tawan teu acan. Emutan mah anak juragan ieu.
anak juragan anu kapanggih keur kadungsang-dungsang. Abdi oge teu nyaho yen ieu teh juragan naon teh teu nyangki yen ieu teh anakna juragan. Kulantaran abdi terang yen ieu teh anak juragan, abdi maksud bari ngajajabkeun tur nganterkeun ieu anak juragan. Wah, teu percaya aing. Dong, hajar ieu jelema teh. Amaha? Kadi asup, asup. Nyimayang harita ditarik leungeunna. Sedengkeun si Dudung jeung sabalad-baladna harita ngepung ka Sembada. Sedengkeun Nyimayang anu geus apal kana gerakan-gerakanna Sembada manehna teh pati hariwang teuing lamun ngalawan si Dudung. Sabab si Dudung teh seutik gedena oge geus eleh geus sieuneun ku Mang Ohan. Sedangkan Mang Ohan anu pernah eleh ku si Gondrong. Tapi si Gondrong jelas eleh ku nu ngaranna Sembada, anu hartina Sambada leuwih dipunyulkeun. Nyimayang anu nangtung harita disatukangeun nanti disahareupeun bapana anu diceklan harita leungeunna, teu bisi leupas meureunna. Eta jalma anu opatan harita ngepung ka Sambada. Sambada, aram jada sia wani-wani datang ka dieu deureun. Sawah ieu sawah kumaha sawah sia? Sawah mah tenang. Urusan sawah mah urusan murah. Urusan nyawa anu penting mah tuh. Tuh. Neng Mayang. Lamun teu papanggih jeung kuring kumaha? Untung Nyimayang ku kuring salametkeun. Bangsat sia. Aram jada. Semrut harita si Dudung anu nyebrut narajang ka Sambada. Sambada harita ngacorelat awakna ka tukang, datang di serangan ti anak buahna harita ngagunakeun paka mantep peureupna nu maksudna rek ngetig kana punukna Sambada. Tapi orok kaya Sambada harita ngareungeuhkeun awakna ka handap saeutik bari ngarojok pelewak kelek eta musuhna. Hiu plak eudiap. Eta musuhna langsung bari ngarepeng. Sedengkeun si Dudung ningali anak buahna harita nu mental ka tukang. Bagi amarah wae Sambada anu keur deku masih kena deku harita nu maksudna rek tajong perbasirahna ku gerakan anu kacida pisan gancangna. Tapi Sambada anak buah anakna balung tunggal anu tangtuna geus diajarkeun rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake samalah ceuk nu jadi bapana nyatana balung tunggal. Sambada leuwih dipunyulkeun tibatan dirina anu ngajarkeun elmuna. Corelat harita Sambada ngacorelatkeun awakna sakolepat dampa suku anu ngalayang pelebah mumuncanganana harita diteke ku leungeun anu belah katuna. Hiu keduk plarak eudeut pangking manehanana melengking bari sukuna diangkat langsung dicepengan nu karasa eta suku teh saremek lantaran kakeunaan ku tekean Sambada. Sedangkeun Juragan Darta bingung tur heran ningali gerakan-gerakan Sambada anu kawas kitu. Manehna inget waktu manehna keur ngora aya hiji jalma anu memang hebat. Aing ngarasa gerakan ieu teh pernah nyaho. Sahanya waktu aing keur ngora. Oh, aing inget kanu ngaran balung tunggal. Manehna pernah tarung jeung aing. Gerakan anak kawas kieu. Eureun sakabeh, eureun. Aneh. Sakabeh harana harita areureun. Nu saterusna Juragan Darta nyampeurkeun ka pelebah anu tarung. Sararea anu nangtung neuteup ka Juragan Darta. Saha maneh sabenerna? Bada. Teu nyangka euy. Ilaing boga jurus-jurus anu hade, jurus-jurus buhun. Saha maneh sabenerna? Sambada harita imut ngagelenyuk. Kuring anu ngaran Sambada alias Bada. Sambada
Bener, kuring ngaran Sambada. Aing apal kada jurus iraing euy. Saha nu geus ngajarkeun eta jurus anu model kitu? Jurus-jurus pohon. Naon perluna? Kuring ngabejakeun saha nu geus ngajarkeun guru terapi guru kuring ka anjeun. Perlu dikanyahokeun. Dewek waktu keur ngora baheula saurang jawara euy. Pernah tarung jeung hiji jalma anu ngaranna Balung Tunggal. Balung Tunggal. Sambada imut ngageudeung. Bener. Kunaon? Ilaing seuri. Nawawuh jeung Balung Tunggal. Ah teu wawuh. Nah anjeun musuhna Balung Tunggal. Lain. Kula tarung teh akibat salah paham jeung Balung Tunggal, tapi lain musuh. Tapi kuring ngaku karena keunggulan Balung Tunggal, sabab di zaman kajawaraan eueuh hiji ge jalma anu mampu ngungkulan Balung Tunggal. Oh gitu. Terus dewek hayang apal euy. Saha anu geus ngajarkeun ilmu buhun ka ilaing? Perlu pisan. Sabab eta ilmu teh, eta ilmu silat nu dipake ku ilaing mirip jeung ilmuna Balung Tunggal. Jurus-jurusna mirip sanajan dewek memang belasan tahun teu panggih, tapi dewek anu pernah dielehkeun ku Balung Tunggal ngarasa yen jurus eta pernah dipake ku jawara anu ngaran Balung Tunggal. Lamun bener hayang apal, kula Sambada anakna Balung Tunggal, anakna Hyang Puspa. Saha? Gebeg. Harita sakabehanana ngagebeg. Ruas barang ngadenge yen Sambada anakna Balung Tunggal. Jadi ilaing teh nyamar. Henteu nyamar. Ngaran kula memang Bada alias Sambada, henteu nyamar kula mah. Ngan pedah can aya nu apalin we. Yen kuring teh anak Balung Tunggal, bapak kula. Jeung inung kula anu ngaran Hyang Puspa. Aduh. Jadi hartina waduh. Kumaha? Red kidarta harita ngareret kanu anakna anu ngaran Nyimayang. Anu keur molohok bengong barang ngadenge omong-omongan Balung Tunggal. Sanajan manehna budak ngora. Awewe geus apal ai kangaran Balung Tunggal mah dangaran Balung Tunggal teh. Hiji jalma anu gagah sakti anu jadi anu kakoncara sering disebut-sebut kudu jadi bapana. Ka anak buahna oge kasirudung jeung sajabana kudu ngati-atikeun lamun papanggih jeung Balung Tunggal ulah sambarangan sabab Balung Tunggal lain jalma sambarangan. Dudung. Katukang. Dengekeun ku ilaing. Ieu jalma teh ngaranna Sambada euy lain Bada. Anakna Balung Tunggal. Balung Tunggal mangrupakeun hiji jawara anu ngabogaan ilmu buhun anu luar biasa hebatna. Dewek sorangan ngaku kana kaunggulan Balung Tunggal tur teu mampu ngalawan Balung Tunggal. Tapi dewek lain musuh jeung Balung Tunggal. Dewek ribut, dewek tarung teh ku alatan salah paham. Dewek wawuh tur apal Balung Tunggal ngan ayeuna memang Balung Tunggal anu ngiles teuing ka mana. Dewek ngarasa hayang papanggih jeung Balung Tunggal. Dina waktu harita Balung Tunggal memang can boga pamajikan.
Saha nu jadi indung teh? Indungkulah Hyang Puspa. Hyang Puspa. Dewek teu apa. Kula memang teu apal Hyang Puspa, tapi nu jelas balung tunggal wawuh jeung kula. Janten kumaha tuh? Katukang. Dewek hayang ngobrol lebih jauh ya. Sabada. Nya, kaulah. Ayo asup yuk. Sambada anu tadi narek diserang hari tadi tah asup ku Juragan Darta. Sabab Juragan Darta nyaho sambada linjal masa marangan. Sabab ilmu na jurus-jurus na sarua jeung waktu manehna keur ngora jeung hiji jawara nu ngaran balung tunggal. Aipek teh geuningan jelas we. Sambada teh mangrupakeun anak balung tunggal. Mantak Juragan Darta dak dumadak lea hatena. Sanajan kumaha ge lamun ngaran anak balung tunggal. Jelas moal mampu dilawan komodo ku si Buludung. Sanajan ku dirina ge cantang tu mawuh, cantang tu meunang ngalawan anu ngaranna balung tunggal. Atanapi ngaranna anu ngaran Sambada. Sararea asup ka jero. Nyimayang kacida pisan bunga heunana. Barang ningali Ki Darta anu ngajak lalaki anu lebih ka cintana nyetana Sambada nitah asup. Sok diuk. Kek sararea diuk. Bioci harita norojol. Mohon juragan. Panggieunkeun kopi euy. Osok kopi? Naon wae. Panggieunkeun kopi euy 2 euy. Harita Bioci anu ningali Nyimayang melohok. Sebab tetela Nyimayang geus aya di didinya. Non? Bi? Ira sumping non? Name pisan. Cek Nyimayang harita. Sanggeus kitu Nyimayang mangut leos init ka dapur rek nya panggieunkeun kopi jang Juragan Darta jeung Sambada. Tekung sirila Nyimayang harita anu nuturkeun ka dapur. Sanggeus aya di dapur pok harita Nyimayang ngomong. Ka Bioci anu keur nyieun kopi mending ngarenyag nakeranan sabab Nyimayang ujug-ujug aya di tukang ngeunana. Bi? Aduh si non mah. Aduh. Untung bibin tuh copok jangan tuh copot. Copot. Mohon aduh. Aduh. Meng. Oh ya itu teh sam dikasep nakeranan. Hari emang bibit teh ningali. Teu acan neng. Apa nanti itu teh anu didamel teh di sawah? Hah? Nu didamel di sawah? Mah pira aku meni kasep gitu. Emang anu kasep kitu ge ngidamel di sawah. Nya teu naon atuh da. Pami didamel di sawah mah pengintenan. Janten resep nungguanana naon. Si bibi mah meni. Geus caina ku abdi bade cana ka ditu, entos beres kadamel kopina. Entos nanas, biasa tuh ku bibi lah. Teu bios weh. Bibi mah cana ku itu na. Susuguna yuk. Sanggeus puguh kitu mah. Eta kopi dibawa ka hareup ku Nyimayang. Sanggeus saya di hareup harita sor dibikeun kada jadi bapana jeung Sambada anu keur ngobrol. Mah Kang ieu kopina. Mohon mayang hatur nuhun pisan. Juragan Darta harita neuteup seukeut ka Sambada. Sok diinum kopina Bada. Kumaha sawah teh? Bejana cenah sawah teh geus anggeus cenah euy. Alhamdulillah. Sawah tos beres, Pak. Heran. Encan saminggu sawah geus beres. Aturan mantak kuring mere biasa karung teh. Ngagarap sawah ku solangan teh kurang leuwih meureunan sabulan satengahan eta teh. Tapi encan saminggu oge geus beres. Wah, bener-bener luar biasa. Ya, akibat semangat teh panginten. Ceuk Sambada harita. Juragan Darta teu katingali-tingali urut
amek amarah teh sabaraha rupana. Ke. Mayang, Nama kumaha caritana ieu teh? Bisa papanggih jeung Sambada alias Bada euy. Mayang jujur ama ngaros kuciwa ka ama. Kuciwa, cek Mayang harita bade tungkul. Kuciwa kunaon? Ama anu tos ngajodokeun ka abdi karo Himat. Hiji jalmi hiji pemuda anu memang kanggo Mayang teu dipikaresep teu dipikasuka ama. Terus Nya dina malam dina wengian harita Mayang milarian tareka. Tur akhirna Mayang tiasa ngaloloskeun diri. Tapi Mayang emut kana carisan ama. Tur ngaraos penasaran saha jalmi anu namina Bada. Margi abdi di pasar sareng Mang Ohan. Kantos pepenak sareng jalmi anu namina Sambada. Mun Kang Sambada ieu pernah papanggih? Iraha? waktu ka pasar sareng Mang Ohan ama. Terus Namung Sambada nuju tarung harita teh sareng Ki Gondrong. si Gondrong. Ke. Maksudna si Gondrong anak buahna lanceuk ama sugan. Teu terang ama. Margi si Gondrong teh bade ngaganggu ka ama, ka Mayang. Kurang ajar si Gondrong teh. Mereka ganggu. Mohon ama. Naruntungna aya Kang Sambada. Nu sigeprakan oge si Gondrong parantos kalambur ama. Bisa papanggihna jeung Sambada? Abdi gugurusukan kabur ama. Kaleuweung. Anu pas keur maka aya hiji rasa penasaran abdi teh. Saha saudara Bada teh. Dan antukna abdi dugi ka saung tur ngintip. Tapi pas ngintip abdi tos ante tos terangeun anjeunna. Anu ningali Kang Sambada nuju wiridan tos beresna tepan tahajud panginten ama. Semohon kitu ama. Juragan. Memang anu disebatkeun anu dicarioskeun ku Mayang leres. Yen abdi menakan jalmi anu anyar pinanggih. Anu nuju noong. Tapi abdi uninga. Bener. Keun. Ama jujur ngarasa kuciwa. Sanggeus Mayang anak ama ningalkeun ieu imah. Sabab jujur Bada kurang ti 4 poe deui kula teh rek ngayakeun acara gede-gedean nyaeta ngawinkeun Nyi Mayang jeung hiji anak juragan anu ngaranna Juragan Wahab babaturan kula. Tapi Nyi Mayang dina waktu harita ngadon kabur kan jelas bingung keur kula kudu kumaha ari kula ngomong ka Juragan Wahab masalah Nyi Mayang teu bogoheun kula ngarti sabab memang jalma teu bisa dipaksa-paksa komode model Nyi Mayang. Jujur dina waktu harita bingung kuciwa jeung amek anu kacida pisan amekna. Sabab geus jelas ku eueuhna Mayang dina waktu harita dina engke lamun tempe ka teu kapanggih. Kula ge geus ngerakeun sakabeh anak buah tapi weleh teu kapanggih. Ayeuna datang ka dieu sorangan. Kula ngarasa bunga, ngarasa bagja. Tapi ama, kumaha Mayang? tapi abdi dongkap ka dieu teh sanes bade nikah sareng Rohimat. Juragan Darta ngahuleng, bingung dikitukeun. Nyapa mi abi ama maksa. Artina abi kadam angkat titi ibu mi ama.